Kahuruan lumangsung di Papanggungan Cikajang pas dinten Sabtu kaping 8 Februari 2020. Kajadian eta ngakibatkeun hiji imah warga bea ku seuneu jeung 2 warung. Seuneu ujug-ujugan babela ti tukangan warung jeung tuluy ngarembet ka imah warga. Cenah cek sahiji warga nu deukeut jeung tempat kajadian, kahuruan eta disababkeun ku urut ngadurukan sampah seuneu acan parem jeung kalah terus ngabebelah nepi ka ngakibatkeun imah warga jeung warung kaduruk. Arus lain sempat kahambat ti dua arah pas nalika maremkeun eta seuneu, sabab kajadian eta di sisi jalan lempeng Cikajang Garut. Kajadian ieu henteu tapi karugian tina kahuruan ieu dikirakeun sababaraha juta.